ya malaikat nu khusus lah ka jelema anu sok ngucapkeun eta ya arhamar rahim. Faidatuna Nabi Umamah Bahili radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah taala malakan sanyana Allah ngabogaan malaikat anu dipasrahan biman yaqulu ya arhamar rahimin ka jelema anu sok ngucapkeun ya arhamar rahimin. Nah, urang lamun ngucapkeun eta aya malaikat khusus urang ngadengekeun ya arhamar rahimin. Faman qolaha bila mana aya jelema ngucapkeun ya arhamar rahimin sabaraha kali salasan 3 kali qala lahul malak cek eta malaikat ya inna arhamar rahimin qad aqbala alaika ieu dat anu maha welas tinu welas kabeh geus nyanghareup ka anjeun pasal sok geura menta naon cek malaikat teh sok geura menta naon eta lamun ngucapkeun ya arhamar rahimin.